habis. Ini parah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Jack, Anggoy. Damang ah. Alhamdulillah. Aduh. Kalebet. Iya kieu bos, ka dieu teh mau mencari tas wanita buat si Bebek. Oh, banyak Bang, tuh. Banyak pilihannya. Silakan, sok dipilih-pilih mana yang suka. Murah, harganya pasti murah. Lucu ya kalau Bebek aku pakai tas kieu buat kondangan, Bang Doy. Meureun kagok moal, mau leutik teh moal. Wah, cukup sekieu mah. Majikan aing mah si Bebek mah bujur lagi leutik. Berapa ini, Bos? 50. Murah. Murah, Mang. 50. Wah, murah ya. Bang Doy, udah, aing mah beli yang ini aja. Sarua urang geus meuli nu ieu nu kieu, ngan urang mek 2. Nu mananya? Anu ieu aja tah. Beurem tah eta. Tah, ieu nu alus mah. Nu ieu sabaraha, Bos? Tah, Pak minum eta 45.000. Murah. Geuningan murah nu ieu Mang Jack euy. Oh, nya mah. Oh iya mah Bos meunang ada malan Bos di dieu. Mun, bae kata mah di dieu ngada mah. Tuh, bahanna aya, anu ngajahitna aya, jadi bisa pesen terek. Beli loba oge meunang lah. Sok, dijamin. Kualitas mah wah ngecewakeun. Yakin. Oh 45.000. Iya 50, berarti geus 85. Lah, aing mah kurang keneh meuli deui urang mah. Mang Jack meuli sabaraha hiji pra hiji pisan. Hiji we. Meung murah, pan langkah ka dina ka Ciamis ge. Abotona ge dah hiji. Aing mah. Tah nu ieu urang mah ieu. Tah. Lamun ieu sabaraha, Bos? Tah, ieu mah ngareuna pisan jeung ka masjid ge. Nah, kalau KWW juga masjid. Heuh, awewe jeung ka masjid. Oh, Jeung kamu kena. Iya mah aku sawab tiluan iya, jadi harganya 75.000. Warag iya Mamang. murah 75 mah beli we. Ya, urang mah butuh ieu teh jeung kapalgi pamajikan tah asup mu kena ieu mah rada gede. Hiji deui. 85 jeung 75. Jadi 180, 170. Pinterannya. Oh, aing mah kana ngitung mah tuh pinter. Lamun 200 ya acisna, nu mana adanya? Hiji deui. 200 paling ditambahan aku iya. Nu ieu. Iya. Oh, salah abi mah ieu we kieu. Sok tinggal Mang Jack urang mah geus kieu. Enggak, saya mah hiji we, pamayarkeun kalian. Cia tuh mana aing teh kalau duit 200. Aku bilang hiji lah. Bu. Punten atuh, Ang. Nuhun pisan. Nuhun. Nuhun sami. Nuhun ya. Lancar barokah ya. Mohon. Ayo Bos, atuh. Tumulan aing. Anjing we ya, Mang Jack mah mumpung murah aing mah. Karunya ka pamajikan ame aya salin. Meuli hiji pisan kagoksan. Kudu ngomong mah aing mah teu boga duit, batak ngayarkeun oge ku Mang Boyok. Gantian sih anu aing duit. Aing ge beak deui. Wah, atuh kira 50.000 hiat atuh. 50.000 duit. Jang. Mana yang ngarela acan saya? Urang, hayang Mang. Hayang aing pangalakeun atuh. Kan we tata loba tah. Eta tah. Lah. Ya ku mamang we, urang teh kaontak. Ih, mana yang ngalah. Buru eta. Tetap. Hot. Ini rese atuh. Yo, rese aing yo. Bisa, aing atuh. Bolo. Hot. Are rese sangat tuh. Apa aing bola eta? Aing mah. Teu bisa atuh. Pelit kan. Aingan ngalah. Aing ngalah memang. Ngalaan Aceh Batur, nu urang ya.
diala. Aceh sahaya. Aceh urang. Ngaku-ngaku segala danu budak itu. Lain. Tolong kita mah. Anak lain kieu. Ngaku-ngaku. Aing nu bagana. Ngaku-ngaku. Gak siap lah. Dasar teh eling, aing nu bogana. Didinya nu galakna. Aing capek na ieu hayang duit si goblok si Faisal. Ka aing ngomong ek mantuan si kunyuk ka mana nya. Hadik leuleus. Capek na dulu si Faisal itu si Kehen ngomong ek mantuan ka aing Faisal. Nama nih tas di mana Faisal? Tas ulin. Nageus-anggeus, Pak. Deng, ai siapa isapan tadi teh ngomong nyebutin nek gua bantu ka aing teh jalan suluh ame terepayu. Manehnya kakak ulin wae. Pan uing tas ulin pak, yang babaturan, ayeuna ge ditungguan keneh ku babaturan teh. Minta duit lah pak, cepet mah tuh. Iya apa yang duit mau bantuan aing heula jalan ame terepayu yap. Hiap cing aing teh. Mun jaliap. Bapak aing kos nu teu ngarasakeun wae ari keur masa muda kumaha teuing. Nama pati heula lah. Kumaha ieu aing teu boga duit Emang Jack. Sal, mana daekan beberes suluh segala. Kudu heueuh Mang Jack. Urang minta duit ka bapak urang. Teu bogaeun cenah nyebutna tadi teh tah ngajual suluh ka kage. Oh, iya suluh bapak mana Sal? Ek dijualnya. Ini lah sabaraha kibik euy. Oh, aya 5 kibik mah. Dijual sabaraha? Gali boy Mang Jack jeung batur hargana mah 70 sakibik. Kita genep kibik. Skop bae lah 300-an we ka Mang Jack mah. Genep kibiknya. Heeh. Ya, paling duitan Sal. Mana atuh? Genep kibik. Bak sabaraha? Bae 300-an lah. Bener teh. Bener sok. Ieu tah. Bener 300 heula. Tadi teh aing teh duit mah sama 500. Lah, Oh, heueuh. Tah, pas 300. Hitung deui teh. 500 pasnya. Heeh. Sayang nanti dulu ya. Sebentar, ini mau beli suluh dulu, tutup dulu teleponnya. Heula ieu jeung kabogoh aing. Ya. Tunggu. Nanya. Heeh. Heeh. Tah ieu seluruh nama Mang Jack, video nepi ka ditu eta kabeh. Nanya. Dipuat ke peuting ku aing. Yangkeun lah ka Jatiwangi. Aya kitu heueuh si Faisal ieu genep kibik. Ya genep kibik mah heueuh. Anjing leuleus. Kuat ku aing ke peuting. Mang Jack. Ente nempo budak urang si Faisal. Faisal, biar geus tanpa duit ti urang ge tuluy indit si Faisal mah. Ieu suluh ku aing dipuat ayeuna ieu teh ke peuting kitu nya. Aduh. Mobilna bareng keur dipake heula ka Tasik teh. Duit naon ieu teh Mang Jack? Iya duit kai aya genep kibik ngomongna teh. Aya heueuh kitu genep kibik. Duit kai. Nah kai naon ieu? Teh iya biar ku si Isal dibeli. Ya 300.000 bae cenah genep kibik. Anu bener sih Mang Jack. Ya bener atuh. Maka jeung teu bener. Naon urusanna jeung pancireun ieu teh? Tititahku Bang Doy. Bang Jack, bapak urang ditangga jual kai cenah bae 300. Engko aing diduitan we. Aing teh ditangga jual kai di landeuh ge loba keneh aing keur jalan aja meni nyaritakan. Bang Doy, si Faisal. Aduh, ai si Faisal, si Kehen, si kunyuk boro-boro mun mantuan ka aing. Aing mah teh nyaho naon nek dipuak ke oge. Ke penting ku aing geus. Awas ieu mah geus jadi hak milik aing mah teh nyaho naon. Siap. Heula. Eta mah urusan di dinya jeung budak di dinya. Yang geus atuh. Kopay. Anjing aing. Goblok si Bang Doi mah. Dieu urusan